Aduh, tekuat yang kieu euy. Aya motor anjing ka mana nu gablegna ya. Iya, sia anjing ku aing digubung motor teh ya. Tuh. Sia. Ku aing bar capek sia. Ku aing. Woi, eta motor rek dibawa ka mana? Aing rek dipaling di celana geus. Anjing salah jalan goblok. Aduh. Anjing cilaka ieu goblok aing. Aduh, si anjing kabur gablek ka dieu goblok nyeri aing kumaha ieu alah. Aduh, anjing kabur ka dieu nu gablekna goblok cilaka ieu mah. Naon rek maling motor dewek? Aduh, anjing ieu. Tulungan euy. Sudi. Aya bae motorna gubug ku sorangan teh sudi nulungan kita. Nyeri anjing. Goblok rasa. Awas ya goblok. Aing nyeri cokor ieu mah bisa lempang nyeri. Bah, bagi uang, Bah. Oh, pingin nih. Makasih, Bah. Iya. Nih. Makasih, Bang. Bah, bagi uang, Bah. Iya. Makasih, Bah. Nah, Makasih, Bah. nih. Makasih, Bah. Nih. Makasih, Bah. Nih. Makasih, Bah. Nih. Iya. Bah urang, Bah. Siapa anjing? Anjing. Tuh, tuh man, tah duduk di dinya tah. Tah, ieu teh berita. Anjing. Mau cukup kana berita di meja. Nah. Aduh, mending masakan no geulah ki mangeunah ieu dah ku ieu. Hayangnya oh ieu mah euy. Nah. Beak gas ieu teh. Aduh, beak gasna kurang ajar ieu mah. Cilaka ieu mah masak itu masak. Kemana barudak ara reuweuh euy. Sep. Di euy. Wah, nih, dia mah gasna ge beak deuleunan tuh. Aduh, gasna ge bawa beak cikat. Alah, heueuh we beak gasna ge euy. Ih, anjir kemana? Si Asep kemana? Sep, kade Sep. Tah Asep ka dieu euy bumpung aya maneh. Pang balikeun gas melon beak teh ieu tah. Tah ieu Gas melon. heeh, gas melon. Jik nu dihareup di ditu nya. Heuh, jik. Gacangan dieu dipake masak naon we. Si Asep aduh, ampun aing kudu beak euy di dapur udah teh ieu mah euy. Loh, aing kita maling gas melon nih euy. A few moments later. Hai, euy, ka mana nu meuli gas si goblok teh ara reueuh cenah. Ih. Ka mana si Asep meuli gas? Nanti eta pindah ka hareup cenah si bebal teh. Sek melon. Sek melon. Sek melon. Sek melon. Sek melon. Mana gas? Pan kita meuli gas anu lagi lating dari mana? Apa nih ya waku watitah meli melon. Tuh wa marunu melon age. Astagfirullahaladzim. Ari ku aing na ieu teh dipasak kumaha neukeun seuneurna. Pan ieu mah melon ari gasna dikamanakeun? Nya gasna mah dijual wa dibalikeun melon ku urang. Aduh, Asep na ari sia kabina-bina teh ieu mah hakaneun deui kudu ditutupan ku ieu ku aing teh ku nyipta eta melon gasna teh.